pas Prabu Sampulur datang namun dirasakan gitu. Dirasakan lamun cek dongeng cerita pisang badak pisang leutik bener ya tapi memang rasa penasaran terkait jeung beubeugik lebih gede daripada keung na eta ngawani-wani karep bro. Pertanyaan orang baheula teh tilu kunaon ngaranna beubeugik di mana asal usulna jeung jang naon pasti diciptakeun aya fungsina dan itu terjawab. Kunaon ngaranna beubeugik harita itu teh asalna teh tina babagug cenah cek urang Sunda mah ngabagug cicing. Tapi memang rumasa can pernah buka kamus naon kamus besar Indonesia nya translate Indonesia Sunda ngabagug cicing dan memang teu dipake dipasang di tangkal-tangkal kayu gede di wilayah Karanggantungan di mana asalna di Karanggantungan itu Beubeugik Sukamantri jang naon jang ngajaga wilayah eta supaya teu diruksak. Beubeugik anu ngajaga alam lain naon penggawa atau penjaga raja di Karanggantungan. Nyamun orang main logika itu penjaga alam bisa diterima sebab atributnya kabeh ti gunung kabeh ti belantara bubuay anu budidaya bubuay pasti tumbuh liar di habitatna bubuay injuk terus hapaan terus buah kalayar itu tumbuhan-tumbuhan liar nu aya di gunung nu aya di belantara. Jadi tilu pertanyaan itu kajawab. Nah saha anu ngajelaskeun itu Prabu Sampulur manehna nu nyiptakeun pertama kali Beubeugik Sukamantri di wilayah Karanggantungan. Pernah ngalaman datang kusabab rumasa sompral neangan sejarah Beubeugik Sukamantri teu pernah ngadenge jeung teu pernah diturunkeun dongengna teh. Artina dongengna eueuh tikolote beda jeung seni-seni tradisional di lembur batur. Tigere Ponorogo kan mun teu salah aya riwayatna jelas. Beubeugik Sukamantri itu pas datang Prabu Sampulur awalnya mah teu apa Prabu Sampulur dan memang teu pernah panggil jeung Prabuna ge. Jadi pas gara-gara sompral itu gara-gara sompral ketika dua hampir 3 tahunan lah neangan riwayat Beubeugik Sukamantri mesin juri kira nyamperkeun urang teu naon lah salah dongengkeun Beubeugik gitu awalna teh. Jam 11 pas setengah 12 peuting kira-kira jam sagitu. Nah itu kan dengan gagahnya bisa digambarkan kumaha ya salah maneh bagus deh sarana teh salah maneh nah eta urang ti luhur ya terus kan katanya lamun ti Karanggantungan berarti apa Beubeugik apa nah nanya nu tilu tadi terus dijawab tapi aya hal anu napel ketika lamun naruksak gitu lamun leuweung naruksak berarti Beubeugik lagi ruksak. Jadi pelestarian alam ya nyambung jeung Beubeugik Sukamantri. Terus lamun ayeuna hal-hal lain jadi Beubeugik teh nu pertama make ngaranna teh sancaronggeng dipake dicokot tina tangkal dipake aya sekumpulan orang meureun di Karanggantungan entah itu kerajaan atau naon teu arah kadinya urang nanyana tapi ngaguar urusan Beubeugik Sukamantri na. Jadi pertama teu dipake terus nu kaduana ngajaga lingkungan nu katiluna memang aslina ti Sukamantri ti wewengkon Karanggantungan asalna gitu. Terus loba hal anu dianggap mistis ketika di Karanggantungan itu rea kacida Beubeugik caricing di dinya plus aya nu gedena teh tilu aya tilu topeng nu gede perkiraan mah di atas 1 meter lah diameter topengna teh
kebayang murid janggung gedena gitu. Itu aya 3 di Karanggantungan teh. Dan itu memang aslinya ngajaga wilayah eta. Teu kudu diroga hal-halan. Misalnya pasti aya manfaatna jeung manusia. Ya, ketika sinergi manusia jeung alam ya pasti aya nilai positif meureun dipake. Terkait dengan bagi Sukamantri memang henteu bertujuan jadi seni tradisional waya di Sukamantri. Kan seukur ngajaga wilayah didinya di Karanggantungan pada akhirnya dipakai ku sancaroge. Ketika manehna teh ceuk keterangan cenah sok moro sasatoan nu bisa didahar. Lamun geus menang hasil borohan itu teh nya kusabab bunga meureun jadi kumaha lah naon ajaran-ajaran atau naon jiga tari-tarian itu dipake si bebegigna jadi kadieuna jadi dipake terus make raramean gitu kusabab bebegigna dipake jadi raramean nakolan tangkal kain nakolan tangkal awi terus nyokot kolotok munding dah di wewengkon Karanggantungan teh masyarakat baheula cenah miara munding tapi tara di kandangan jadi diliarkeun marake kolotok kan apal munding urang kolotokna kumaha munding nu lain kolotokna kumaha apaleun nu boga munding teh oh ieu munding urang jadi belah dieu gara-gara kolotokna disada dan jadi ditakolan oke si kolotokna di ome-ome meureun tangkal kayu ditakolan pada akhirnya jadi irama meureun gitu tah. Jadi tidinya berkelanjutan gitu da baheula ya hal anu berkaitan jeung tatanen kusabab aya kahirupan di wilayah eta. Artina kan jalemana kudu dahar meureun. Jadi aya parehuma aya naon gitu. Sementara si munding mah kan di area sawah lain di area huma. Di handapeun Karanggantungan itu aya pesawahan nepikeun ka ieu ge aya sesa-sesa sawahna nya handapeun Karanggantungan teh jadi si munding teh digawekeun di sawah-sawah eta pada akhirnya mah geus digawe liar deui nah eta di wilayah Karanggantungan terkait jeung bebeging Sukamantri tak menarik lo tadi perasaan pas Prabu Sampulur datang naon dirasakeun gitu terus aya pesen naon gitu ya yang terutama nu bisa dilarapkeun ayeuna jagung pengguna bebegig nu dirasakeun mah lamun cek dongeng cenah kesan badag kesan leutik bener eta aslina tapi memang rasa penasaran terkait jeung bebegig leuwih gede daripada keung eta ngawani-wani karep merenang gitu pada akhirnya aya interaksi nanya-nanya kaitan jeung bebegig Sukamantri hal anu bisa di larapkeun nepikeun ka ayeuna terkait jeung lingkungan jeung alam jeung gunung jadi lamun gunung karungsang ya balangsak beunang manusana gitu dan bisa terbukti ya. Ketika ayeuna Hulu Cai jadi ruksak kudunya gara-gara di balada terus leuweungna jadi ruksak jukut oge geus sareuweung meureun kitu tah gara-gara alih fungsi nu tadina gunung jadi tempat tatanen jalma jadinya nu bisa dilarapkeun nepikeun ka ayeuna nya eta terkait jeung lingkungan jaga leuweung berenang supaya angger hejo Hulu Caina angger lestari berarti perlu dibangun kesadaran di barudak bebegig Sukamantri nya kesadaran tentang leuweung itu teh geus memang geus aya di dituna saasa nu make bebegig sanu rasa bebegig berarti kudunya akan leuweung eta mah dengan sendirinya kusabab kebutuhan bebegig Sukamantri teu pernah lepas di leuweung eta teu pernah aya bubuay di buruan imah gitu atawa di kebon eueuh kabeh oge di leuweung di luhur nya nu intina mah nu bisa dilarapkeun ya eta terkait jeung ngajaga lingkungan terkait jeung ngajaga gunung jeung leuweung jeung Hulu Cai sagala rupa hal edukasina jeung pelestarian alam jeung pelestarian gunung jeung geus-geusina gitu tah kesadaran tentang jaga leuweung di barudak bebegig ayeuna sampai di mana tuh
geus mulai paham. Jadi sakirana nu dicopot itu anu bener-bener nu dibutuhkeun. Teu kaduana sabab bagi make salah sahijina aya tangkal wergu, tapi aya lain ketika wergu itu dipakai ku sabab jadi salah sahiji simbol tatangkalan atau tumbuhan anu karakterna kuat, bisa tahan lama, kuat kepanasan gitu. Contoh lebihnya gitu. Jadi komunitas seni bebogi geus mulai pelestarian tangkal wergu eta aya tanam wergu lah itunya jeung pelestarian. Meskipun dari wergu mah ternyata tumbuhnya lambat, sangat lambat. 3 tahun 4 tahun cantang tuh bisa dihala jeung kebutuhan bebogi. Itu rata-rata di atas 6 tahun sekarang bisa dipakai. Yang dipakai gitu eta tangkal werguna. Lain-lain mah bisa masih sebenarnya cenderung stabil meskipun salah satu jenis juga bubuai itu khususnya di desa Sukamantri itu beuki langka ku sabab gunungna alih fungsi. Perasaan naon nu pas pelaku mungkin ada beberapa kejadian gitu yang pernah terjadi ketika make bebeging. Nah seolah-olah apakah ia jika musajina itu asup roh atau apa sehingga merasa dirinya sebagai bebeging. Kira-kira naon anu dirasa gitu? Di urang mah teu bebeging mah teu orientasina ka dinya, tapi lamun barudak cenah aya hal anu merasa lain lah gitu nya dirina ketika bebeging. Anu kumanehna dipake itu kan setiap karakter topengnya beda-beda. Jadi itu pengaruh ke pemainnya. Jadi lamun si topeng misalkan topengnya udah gede, aura serem nanti lebih kuat. Si pemain itu lebih bangga ketika pakai topeng eta ketimbang topeng lain anu menurut si pemain itu kurang serem. Tapi lamun orang pribadi teu pernah ngerasa ke arah itu. Sebab nu kahiji pernah dipakai ke kegiatan ulang tahun Kota Tasik untuk salah. Itu pakai bebeging aja santai-santai wae. Lamun di Surabaya pernah kejadian aya seorang pemain bebeging begitu dipakai itu tangan anu kencana teh jadi sincireumeuan jadi leuleus juga gitunya. Dan itu teu pernah cager. Jadi tiga aya nu didedetkeun ceuk manehna gitu. Sebelah kencan. Nah, urang dicabut topengna jadi urang make. Dan bener ketika dipakai itu langsung si tak-takna juga ditekan begitu. Nah, pada akhirnya ya ngacapuk lah. Nu ieu digeroan. Kira-kira 10 menit mun teu salah apa 7 menitan lah gitu ya. Apa lebih Kasurupan. Henteu. Bebeging anu kasurupan kurang. Jadi ternyata bener itu sanggeusna gitu nya duka kumaha Allah alam lah. Anu jelas mah jadi cager lah gitu nya ketika urang lemburna digeroan gitu. Make gaya urang tapi ngageroana lain teu paham urang carana kumaha. Jadi ngageroana make gaya urang. Dan itu jadi beres. Geus nyaman dibalikeun deui ka si pemain tadi cager. Itu pernah kejadian juga gitu. Lu pakai ritual heula. Make lah. Ritual pemain bebeging sebelum main wajib hukumna kudu dahar. Ya. Minum. Bisi dehidrasi bisa panas. Bagaimana khusus ritual makam. Lamun di luar kegiatan agenda karnaval budaya di luar kota. Lamun di Sukamantri di habitatna baheula itu teu pernah bebegi keluar ujung-ujung di kegiatan lain kecuali 17 Agustus. Ya, jadi bebegi itu bebegi Sukamantri tampil setahun sekali ketika 17 Agustus. Nah, sebelum 17-an, 17 harihana 17 Agustus malamna 16 sore itu si
atribut bebegi terus topeng sagala rupana diasupkeun karung. Jadi tak apa saha lumayan topeng ieu dibawa ke pemakaman umum makam Eyang disebutna di dieu di Sukamantri. Nah dibawa di setting nanti geus salat subuh. Ritual ngadoa biasa. Siap-siap mereka keluar setelah upacara 17 Agustusan beres. Mun baheula mah aya komando dan ramil apa sahala gitu nya. Narik senjata pistol, begitu pelatuk ditarik, dor itu jadi pertanda si bebegi keluar di pemakaman itu. Dan nyilu karnaval. Jadi di Sukamantri aya karnaval budaya tiba heula ketika 17 Agustusan. Setelah beres upacara Agustus, karnaval itu dimulai. Nah, pesertana itu salah satunya bebegi Sukamantri. Gitu tah. Aya pantangan-pantangan teh bebegi. Pantrangan Ulah sare. Justru malah kudu piet badanna geus sabab bebegi Sukamantri itu berat. Terus dipakai kabeh berat, atributnya berat. Jadi lamun kurang istirahat, kurang dahar dan lain sebagainya malah jadi bahaya.